Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian ka-7. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Upami ka Singapura mah kumaha sumpingna barang moalami deui rupina dari ka Singapura mah batikna kedah nu sarae tah ieu oge nyanda kanggo ibu hatur lumayan bae jang adim bari ngasungkeun bungkusan batik teh ka Ibu Mimi. Ari Ibu Mimi mani haripet pisan nampanana teh lalaunan bungkusan teh dibuka breh teh eusina 2 samping batik Wonogiri nu nomor 1 meureun hargana oge 2000-an mah. Atuh Ibu Mimi mani marah mai bunga lain dikieuna ber eta samping teh bari dialak ilik ditaksir. Sinjang sae atuh ieu mah cep. Ibu Mimi bari ngareret ka anakna nu harita milu nyagapan mariksa eta samping. Sae ieu mah Bu, Wonogiri nu nomor 1na pangaos di toko mah moal kengeng 2000 ceuk euy Suryati. Kanggo saha ieu teh cep? Degek deui diuk Ibu Mimi teh samping ditelepan sup diasupkeun kana kantong plastik urutna tadi. Nah aja abdi teh meriogikeun kanggo ibu sareng kanggo euis tembal jang adim kawas nu sugemaeun pisan dipuji ku pimitohaeun teh bekah liang irungna. Nuhun atuh cep, nuhun rebu-rebu nuhun ditampi pisan ieu ku ibu teh. Ibu Mimi sababaraha kali nganuhunkeun. Ieu deui akang mah menirupi-rupi geuning tacan dadakan teh aya roti aya martabak euy Suryati pukpok mindah-mindahkeun babawaan jang adim sawareh kana kelar sawareh deui dipiringan keur opieun jang adim. Sawios atuh is datara unggal dinten jang adim bari gumasep. Ngarepotkeun we encep mah. Henteu Bu, geura mangga raosan ieu mah roti ti aneka warna. Oh, ieu roti ti aneka warna teh cik ibu hoyong terang. Ibu Mimi bari nyolongkrong nyokot roti sakeureut am di dahar da puguh roti ngeunah atuh celebek deui. Nyaan nya ieu mah roti teh. Muhun Bu, meni raos kieu nya euy Suryati mairan brak tiluanana ngaropi. Nu boga imah mani gerah nya kitu deui semah mani bekah-bekah wae liang irungna teh katambah Ibu Mimi alus olona nyaritana bari direka pinuh ku pangoloan. Ari jang adim jelema boloho dipuji teh kalah kabeuki ngahajakeun terus ngabulok beuki asa kapuji bohongna dianggap ku nu boga imah. Geus capek ngobrol kakara jang adim ngolesed kaluar euy Suryati nuturkeun ari Ibu Mimi bet siga nu nganyahokeun sup wae ka kamarna. Nepi ka peuting ge teu kaluar deui gek jang adim diuk dina bangku nu kabeneran tempatna rada poek. Teu awas mun ditingali ti jalan gek euy Suryati ge milu diuk mani paantel abak. Kakara paantel sakitu ge meni geus seseblakan hate jang adim mah. Menang sawatara lila mah duanana jempe teh nyararita siga nu teu boga piomongeun padahal piomongeun mah geus ngentep ngan hese rek kaluar da sarua pada asa-asa. Ret jang adim ngareret euy Suryati oge ngalieuk teup 2 teuteup paadu. Nyeh duanana pada imut. Tong netep wae atuh Kang, euy Suryati bari terus manehna tungkul. Nah teu kengeng kitu is. Puguh matak akang netep wae oge. Akang mah geugeut tos lami tetepang janten sono ka euis teh jang adim malik nyang hareup panonna teu lesot tina beungeut euy Suryati. Ari hatena mimiti ratu dag digedog disidik-sidik beuki sidik euy Suryati teh geulis kolesed ngised teh pingpingna diadu jeung pingping euy Suryati krenyed sarnud seblak cenah. Pamagat mah sok pinter nyarios payeuneun kitu ari pengkeren mah sok kieu ayeuna akang nyarios kitu
Abdi mah kirang percanten Suryati tangkah bari netep piraku eus teu percanten nah eus teu terang kumaha kaayaan hate akang ka diri eus. Estu ngawitan urang pendak waktos bade ka sumur ajaib teh akang tos kataji ku salira eus asal nempo akang jadi bogoh asal netepet jadi geget tingawitan harita hate engkang miabot ka eus. Duh eus moal aya deui istri nu dipika cinta ku akang iwal ti diri eus nyalira kanggo naon atuh akang deui-deui ka dieu ari teu aya nu dianjing cai mah mugi wae eus tiasa nampi kana katresnaan hate akang. Jang Adim nyaritana ngadeg-deg tadi namah rek bener rek ngarayu tapi hatena ngaleper antukna loba salah jeung rengkag-rengkog. Laras kitu akang teh mika cinta ka diri abdi ceuk Suryati padahal mah kumanehna oge geus kanyahoan yen Jang Adim teh aya hate ti mimitina ngan dasar Suryati awewe nu geus loba pangalaman ngahaja siga nu ngaheureyan dameh Jang Adim beuki kagilaan ku manehna ieu teh akalna nu geus sababaraha kali digunakeun ka lalaki sejen nepi ka geus aya 7 lalaki nu katipu duitna. Hareupeun mah ngakukeun nya bogoh nya cinta mi berat tapi hate pasalia Suryati ngan cintana kana harta ayeuna kekenalan jeung Jang Adim kakara aya sir bogoh teu kawas kanu sejen-sejen tapi tetep wae ari sifat ngeret namah teu leungit manehna daek ngalayanan pedah katempo Jang Adim pinuh sakuna jeung loba babawaanana. Ku eta manehna beuki resep wae ka Jang Adim teh ngan teuing lamun Jang Adim teu pinuh saku atawa teu babawaan mah eta mah rusiah dirina batur teu meunang nyaho. Suryati pinter pisan ngolona teh kajen sakumaha lalaki pedit ge mun ngobrol jeung manehna mah kudu we bobol si kantongna komo ieu Jang Adim jelema nu hayang kapuji ditanggeuy saeutik teh terus beuki asa aing dina ngobrol ge ku eus teh geus diliurkeun puguh manehna beuki kolong di jero nafsu ngagedur ari bebene loba tatanya siga nu teu percaya puguh matak pusing rasa cinta dina dada beuki ngagolak ngayakinkeun mah geus sababaraha kali ngan Suryati lindek-lindek japati. Akang cinta demi bulan sareng bentang nu baranang di leuweung-leuweung saksi bumi sareng langit bilih teu percanten mangga turih dada akang parios kumaha kaayaan hate akang Jang Adim bari ngusapan leungeun eus percanten abi oge mung sok hariwang sieun akang jalir janji bade nyaah bade bela ari akhirna nganyenyeri da seueur kabuktosanana ari pameget mah janji muluk buktosna sok tara aya kanggo akang mah ulah disamikeun sareng pamegat nu sanes isieun ku ibu atuh upami akang jalir janji mah bade laras-laras kitu akang teh mika cinta ka diri abdi Suryati nanyakeun deui kanggo naon Kang mika cinta setengah-setengah moal aya gunana moal aya manfaatna. Akang mika cinta setengah-setengah moal aya gunana moal aya manfaatna cinta akang ka eus ageungna teu kabayangkeun ageung alah batan gunung Himalaya lega alah batan lautan naon tandana kacintaan akang teh ceuk Suryati bari ngelet mere pamelet akang ridho lillahi ta'ala sanaos kudu korban oge asal kangge eus nuhun atuh upami akang leres-leres mika cinta ka abdi mah da abdi oge sami teu benten ti akang siang wengi sadikantunkeunana ku akang abdi teu weleh emut bae ka salira akang mugi wae atuh urang sing ditangtayungan diijabah sapaneja ku pangeran mugi urang ngahiji kanggo salalawasna Suryati bari malih ka Jang Adim eta nu diarep-arep ayeuna nyamperkeun sorangan puguh Jang Adim asa dihatean geus teu asa-asa deui bubuhan geus aya pangalaman
Kep tak Suryati dicakal lalaunan ku manehna dibetot ari euy Suryati teu ieu merod dibetot teh lalaunan nuturkeun dak serahna nyarande kana tak Jang Adim sernud seblak hate sumeblak ratu getutunggulan tel dua bukit leutik nu aya dina dada euy Suryati ngabadug dada Jang Adim lenyap Jang Adim ngalenyap panon pereumbeun tina ku nikmat Jang Adim nafsu pedah wae euy Suryati bisa pisan ngalemahkeun hatena katambah euy Suryati keur ngahatean kurang-kurang nama nafsu Jang Adim kalangsu kakara ku sakitu oge manehna meuni dugdeg teu cara jeung nyijum sih pamajikanana ti peuting oge hare-hare teuing geus boseneun teuing kumaha ari ayeuna manggih nu anyar puguh mani asa keur bujang deui napas oge mani haheho hos-hosan manehna tipeperket gregeteun sakujur awak ngeleperbet kawas lalaki nu kakara pisan ocon jeung awewe nya kitu deui euy Suryati teu beda benar manehna geus loba pangalaman tapi jeung Jang Adim mah teu wudu oge manehna ngeleper horeng Jang Adim teh pinter ngalemahkeun awewe waktu euy Suryati nyarande kana awakna Jang Adim gancang pisan ngalakukeun serangan niru-niru Romeo celepot bibirna kana beheung jeung punduk euy Suryati jerete euy Suryati ngajerete nikmat kurnia aduh ieu Adim Jang Adim loba pangalaman manehna nyaho yen kelemahan wanita mah di dinya tempatna daharita oge euy Suryati terus pereumbeun kekerceman kap leungeunna nyekelan leungeun Jang Adim dangeuh pisan beungeutna tanggah kaluhur panon celeuyeuk bibir ambucuy kumetap semu baseuh burilak neuteup manis seukeut Kang leres akang teh cinta euy Suryati mani ngeleper leres is tembal Jang Adim dasar lalaki ibarat ucing tara nyesakeun paisan komo mun seug paisan gede tur ngeunah Jang Adim ge teu beda nafsuna naek ka luhur kap euy Suryati disangke duk nyarande pel bibir Jang Adim napel kana bibir euy Suryati karawak euy Suryati newak beheung Jang Adim sakedapan papuki silih anteur kahayang renghap euy Suryati ngarenghap narik napas panjang leungeunna tetep melit dina beheung Jang Adim panon neuteup nembongkeun kapanasaran Jang Adim ge ngarti atuh teu ngalobakeun deui omong karawak euy Suryati ditangkep deui dua bibir nu cikeneh pisan teh paantel deui puguh ngeunah kaayaan dinu poek tur harita tiiseun eueuh gangguan pisan matak jongjon da mun seug aya nu ngawaskeun mah tangtu gogodag aya nu bobogohan mani embung lesot pisan dasar kamajuan zaman is Jang Adim sanggeus ngalesotkeun awak eus bade aya naon Kang tembal euy Suryati bari nyusutan bibirna geus kitu terus ngagelehe nyarande deui ka Jang Adim kersa kinten-kintena upami ayeuna ku akang dipihukum Jang Adim nyarita lalawora pisan teu mikir kanu di imah abong keur bogoh nyosok jol ngajak kawin soal kitu teh ku barudak ayeuna mah sigana dianggap kaulinan dijieun lala berumbah ngawangun rumah tangga kitu maksud akang teh mohon tembal Jang Adim pondok ari kanggo abdi mah sifatna istri mung dulang tinande mangga teu langkung kapalai akang abdi mah ngiringan euy Suryati nyanggupan atuh plong hate Jang Adim ngemplong asa melongpong bungah lain di kieuna dumeh bakal boga pamajikan kanu geulis janten kersa eus teh mangga mung wawartos heula ka ibu tangtos atuh ari wawartos mah piraku deui urang nikah teu disaluyuan ku ibu mah iraha akang bade wawartos ka ibu Suryati siga nu teu sabar enjing pageto saatosna akang wih di Singapura tangtos akang wawartos ka ibu tembal Jang Adim ari wadul namah teu lat wae rasa pangintennya upami urang tos laki rabi teh sok teu sabaran abdi mah hoyong enjing we kitu tah nikah teh euy Suryati bari ngome-ngome ramo Jang Adim da moal alami atuh is sabar we meuni teu sabaran eus mah
Akang oge dah hoyong enggal-enggalnya. Atuh kan tenan mung kada sasadiaan heula segala rupi oge kada aya rencana sareng perhitungan anu matang. Ulah jol gapruk wae bilih teu raos akhirna. Tempas Jang Adim bobohan tukang omong bisa wae mere alasanana teh itu teh ieu teh meuni rupa-rupa. Ret euy Suryati malikep ku Jang Adim ditewak deui lila duanana ngaharep-hep teu kecet-kecet. Nu kadenge Iwalti sora ngapanana nu reng haperanjog. Teu lila kadenge sora euy Suryati ngarahuh siga wae nyerieun pedah sirahna kadedetkeun teuing. Aduh, akang mah mani nyeri. Kunaon kitu is? Sirah kadedetkeun kana tembok. Tos liren heula Kang. Euy Suryati bari nyurungkeun awak Jang Adim, korejat manehna cengkat diuk deui sabiasana. Ari Jang Adim kalamas kelemes rada eraeun. Bencenur henteu is? Henteu ari bencenur mah mung nyeri we. Tembal euy Suryati deui. Punten we atuh, da akangna teu terang manawi teh teu kana tembok. Jang Adim nembal deui bari ngised ngajauhan. Sial Kang, anteng teuing. Bohongan tuh dak kahoyong euis. Duka sidih kahoyong akang. Sami we atuh ari kitu mah Jang Adim manehna ge milu seuri. Keur kitu teng. Jam gantung nu aya di imah gigireunana disada 8 kali. Pertanda harita geus jam 8, korejat Jang Adim asa kagebah sakadeung deui rek pembukaan nalo. Hatena dadak-dadakan dugdeg teu puguh rasa. Tos wengi geuning is bade euih we keun enjing ka dieu deui. Enggal-enggalan teuing da sonten keneh atuh Kang. Kewe jam 10 euih mah tembal euy Suryati ngandeg bari nyekelan leungeun Jang Adim. Ieu da enjing bilih cios ka Jakarta sawios da moalami enjing sonten oge akang tos euih deui ka Bandung. Ulah bohong atuhnya enjing ka dieu deui. Mangga kumaha nya wawartos ka ibu datos kulem panginten ibu teh. Parantos keun ku abdi diwartoskeun. Mangga atuh is. Jang Adim samemeh indi teh nyium heula pipi euy Suryati. Mangga Kang. Tembal euy Suryati bari jung nangtung nganterkeun nepi ka panto buruan. Manehna ngajanteng jajab ku paneuteup nepi ka lesna Jang Adim leungit tina panenjona. Jang Adim lempang bari hate dugdeg gede ka hariwang sok sieun aya nu keuna gede barang jol ka jalan gede. Tukang beca geus ribut cenah nomor 78 buntut nalo nu kaluar peuting eta teh. Gancang manehna ngodok saku ngaluarkeun catetan nu pasang. Barang brai teh dibuka aya nu keuna pisan ngan untung teu gede ukur 50 perakeun. Hulang Jang Adim ngahulang sisi jalan bingung neangan duit keur mayar kanu keuna. Sedang 50-eun oge 3.000 perakeun ari sesa duit ngan 1.100 deui ti mana keur nambahanana. Nginjem ka saha datang tu ari wawuh mah moal aya nu mercaya. Cilaka aya 50-eun ti mana aing mayarkeun da eta duit ngan aya sakieu kurangna oge 2.000 deui. Piraku deui kudu kabur ku duit sakieu mah. Kasahanya aing nginjeman hayang nyaho ka ibuna euis alasan keur ongkos rek indiet ka Jakarta nganterkeun batik. Piraku nepi ka teu mere mah mayarna mah engke wae sapoe. Mayarna mah engke wae poe Senin tina ladang loto. Kitu cek garentes Jang Adim geus gilig era-era oge. Rek nginjem ka Ibu Mimi ari keur mayarna diancokeun duit ladang loto engke dina poe Senin. Keun isukan isuk-isuk aing ka ditu deui da ayeuna mah Ibu Mimi na oge geus sare jeung teu pihadieun weh ka aingna. Garentes Jang Adim deui kencid wae balik bari hate dugdeg keneh. Datang ka imah Jang Adim terus keketrok kolotrak panto dibuka ku Nyi Jumsih. Sup Jang Adim ke jero gek diuk dina dipan. Aya setor-setor lila-lila teuing. Na terus lalajo heula maneh teh. Ngadagoan kaluar nomor heula puguh. Sabaraha nomor nu kaluar teh? Aya nu keuna eueuh. Aya 50-eun. Geus tong loba tatanya.
kami tunuh jeung lalieur deui. Jang Adim teu malire kana omongan pamajikanana dugu aya sare tina ku geus lieur, bingung kumaha carana nutup kawirang isukan. Atuh Nyi Jumsi oge heraneun ngan henteu katutuluyan goler manehna oge sare gigireun salakina. Isukna sanggeus mere duit keur risiko ka pamajikanana Jang Adim ngaleos ka jalan, maksudna rek kadungus cariang deui, rek minjem duit ka Ibu Mimi. Sanajan era oge Jang Adim rek maksakeun maneh geus gilig kitu mah kincid indit, kakara oge tilu lengkah gro aya nu ngageroan ka manehna. Jang Adim, ceuk nu ngageroan nu tayalian ti Mang Udep, reg Jang Adim ngaranjag. Reg Jang Adim ngarandag, rei banget na beureum jiga-jiga nu geus ngarumasakeun dosa, horeng teh Mang Udep nu meunang 50 perakeun teh. Matak ngageroan harita teh Mang Udep rek minta bayaranana. Hasil Mang, Jang Adim suraseri padahal hatena mah ratu tutunggulan. Lumayan we Jang, ta ieu bona oge, sok atuh duitna. Perlu ayeuna puguh Mang teh. Tenang we atuh Mang. Duitna oge kakara rek dicokot di bandar keneh. Jang Adim katara beungeutna semu sepa jeung rada ngeleper. Talangan we atuh, perlu pisan Mang teh keur mayar hutang. Wah, ti mana atuh Mang, abdi aya artos. Kumaha mun 500 heula sawareh deui engke beurang. Nyaeta keur mayar hutang kagok lah sawareh heula mah. Hayang sakalian 3.000-anana. Tembal Mang Udep. Ke heula sabar atuh Mang, urang nyokot heula ka bandar, damal burung teu dibayar. Percaya Mang oge ngan menta dipangusahakeun isuk-isuk, sabab Mang perlu duit, lain nyangka rek henteu dibayar. Tembal Mang Udep leuleuy da memang harita teh Mang Udep keur perlu pisan ku duit, matak manehna nagih isuk-isuk oge. Da biasana lamun meunang teh tara ieu dipenta isuk-isuk, ari Jang Adim da puguh keur lieur teh. Ngomongna oge bari jeung ambek sakitu kasaluhureun geus eueuh ka era. Sabar we atuh, ceuk abdi oge. Apa ayeuna oge abdi terek indit ka bandar. Jang Adim deui bari miceun kuntung ududna. Pek didoakeun sing hasil gancang-gancang, ambeh urang bisa buru-buru mayar hutang. Dagoan memang tepi ka jam 12 mah. Engke ge abdi ka ditu nganterkeun duit. Tembal Jang Adim bari mere kaputusan. Omatnya perlukeun Jang, perlu pisan Mang teh. Beres lah, dagoan we. Tembal Adim bari ngaleos terus ngencid kakalerkeun. Datang kadungus cariang manehna rada mandeg mayong rek asup ka imah euy Suryati teh, sabab asa-asa gede ka era. Tapi kulantaran perlu manehna maksakeun maneh ngetrok panto oge bari ngeleper. Punten mangga calik. Tembal euy Suryati bari brai mukakeun panto. Gening akang mangga kalebet, teu loba omong deui suk Jang Adim ka jero gek diuk paroman siga nu nya marahmai da ameh teu curiga ku nu boga imah. Euy Suryati ge teu boga sangkaan mun kabogohna keur nandangan kasusah teh pok manehna nyarita. Sisinan tenen siang ka dieu, cios bade angkat ka Jakarta teh. Cios is, bade ayeuna pisan miosna oge. Barang mah tos dipak, kirang langkung aya 50 kodi. Kirang langkung aya 50 kodi mah. Mung kalersan akang teh aya kakirang. Aya kakirang kumaha Kang? Euy Suryati bari neuteuk beungeut Jang Adim. Tadina mah pun paman teh bade ka dieu mung dugi ka kiwari teu acan sumping. Ari barangna kedah kaanterkeun ayeuna. Da upami telat tangtos engkena macet. Jang Adim siga nu nya wae. Janten kirang teh kirang naonna? Euy Suryati nanya deui hayang jelas. Kanggo ongkosna, maksud teh isin-isin oge. Akang bade nyuhunkeun tulung ka ibu. Manawi wae di ibu aya, akang bade namut artos. Alitna 3.000, ageungna 5.000 kanggo ongkos. Engke oge weuh ti Jakarta ku akang disanggakeun deui. Dinten Senen rupina is, Jang Adim nyaritana bari ngeluk tungkul. Dukanya ke urang saurkeun heula ka ibu.
Kakara oge manehna rek nangtung euy Suryati teh Ibu Mimi geus nolojol manten kaluar ti kamarna. Red Kajang Adim pok nanya, haturan Cep, manawi teh aya tamu, kumaha damang? Aya pangesto Bu, sanes bieu teh ribut bade ka Jakarta kitu. Cep bade ka Jakarta teh, mohon Bu, tembal Jang Adim. Eta cenah Bu, Kang Adim teh bade ka Jakarta, batikna oge nyandak 50 kodi, mung ayeuna teh teu acan angkat. Margi kakirangan artos kanggo ongkos, upami di ibu aya mah bade nambut bae heula saurna teh. Engke dinten Senin uih ti Jakarta disanggakeun deui. Euy Suryati miheulaan nyaritakeun pamaksudan Jang Adim. Atuh Jang Adim rada bungah sabab teu kudu ngomong deui. Waktosna kabujang see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.